Gusti, isukeun ya meneng geus tibra eta mah odah. Mak. Mak. Isuk-isuk geus sare kunaon sih? Ya, mah muriangan ya. Muriangan, minum Oskadon SP. Can minum obat ya. Minum atuh. Aduh. Wah, aing mah pantesan tuh imah mah di pabalatak, encan nyangu, encan ngepel meureun. Gantian mana tuh ya, nu peperen ulah aing wae. wae. Wae dah. Perihan aing keur jajag, aing keur gering si atuh ya. Geus nginum obatan sih, nginumnya mah di warung. Minum Mixagrip. Kan itu pangulikeun. Ah karoream teuing. Ah, itu tuh ngepel atuh yang ngepel. geus ngarek ngepel atuh, geus istirahat we. Heeh. Kadang kayak ngejo mah urang nyipankeun we di Kosmos. Padahal mah aing keur hayang molor. Kami ku aing kerjaan si Iem supaya aya gadagna. Mun sagala geuring kos jelema wae mah orah teh ah. Aing mah capek katempuhan. Ya bae mah meni pabalatak kieu ah. Rek sapuh heula ah. Duh, aing can ngejo, can kumbah piring. Baju can dipoe-poekeun. Kembe ku yang dikerjain sekali-kali mah bedaikeun digawe. Alado we jeung alado. Jadi nanti aing wae anu peperen. Aing pura-pura gering, manehna anu peperen. Sarehela Pabalatak, kebelet imah halus ge. Kebeje imah bili. Tai kotok menin ala lambruk. Di kolom ayunan. Ah. Gawena naon doang meureun, jual kue teh. Ah. Ayeuna ngalah muriangan. Jor-jor teuing ku aing moal dibere obat. Ah, daek moal ka warung ka ditu. Bere Mixagrip. ngacacang we da kitu digawena teh. Ampun ku aing dikerjain. Ya. Naon sih mah meuni teu beda orok ah gogoroan wae. Naon sih mah, naon sih gogoroane batur keur ngepel tai kotok beunang lalambu di kalami. Iya mah hulu lieur bang mencetankeun buru-buru mencetan teh. Aya wae. Minum obat, cek we nginum obat, mah nginum Ultra Plus, Bodrek, Mixagrip nya. Yang odat meureun aing minum kabeh mah teh hidang overdosis. Ame istirahat. Geus sawi rek ngejo ah. Pang mencetankeun heula. Bukan banget. Itu rek moekeun baju heula. Ieu teh mah teh cadahan da yeum. Ah bodoh teh nek tarik teh nu sih kejo goreng tuh ah. Embung hayang chicken pambalikeun chicken. Hai buru, ayeuna mah hayang minum heula buru aus, buru. Wae. Buru atuh yeum ah. Lebok sih ku aing dikerjain. Buru atuh yeum. Ya Maya. Atuh laraunan atuh sia teh. Anu ngepel geus beres cenah ngepel. Geus mah meni capek banget dah. Ubah piring terus mesennya. Utang mah di situ. Rewel banget. Kudu dikitukeun si ieu mah. Kudu dikitukeun supaya daek digawe. Mak, eta cai kurang panas teu? Enggak panas sih dia. Geus panas, lain ame panas. Sabat ngabuyur aing meureun nanti hidang. Buru eta kumbahan piring, kalau geus ngumbahan piring, geus peren teh pangmalikeun chicken mah. Bari obatna ongko yeum. Ini kalau kumbah piring mah teh ngomong dulu. Mun cara rape, mau odah kering teh aing mah bisa segala dikumbahan. Aina mah aing nyantai. Kudu digawe keun si ieu ku aing dikerjain Tapi rakutan kudu kikiran we gering unggal poe meureunna supaya si ieu daek digawe. Ampun.
Mak. Mak. Lieur. Ya, ulah lieur we capek geuning mak. Naon capek? Capek bebersih imah, ngejo, Rasanya nama rasanya. Ya heueuh. Andi capek di gawean. Ieu ngumbah piring, ngepel, nyeuseuh. Mun pararegel Nah, mak. ayeuna mah karasa ulah sok muntah ditawe kolot mentak ge nya. Pariheun kolot teh geus kos kieu, geus kolot kitu ge Geus tani-tani ieu mak. Udah hirup barang mak teh. Ge bantuan aing si anu ngepel ke aing nu nyeuseuh. Kitu atuh. Boga imah gede mah ulah ngandalkeun wae. Maka dua kali eta situ paekeun baju ah. Ambungan mah keur lieur ieu. Yang kita bantuan lapang mencetkeun hala ieu. Uang. Hari itu tuh kadang motor. Mah pangnya caman punya pek ke buruk. Mau anak capek, isuk bebersih wae. Pang pencetkeun hala ieu. Terus awe ngaladog ah. Embung tong ngalado. Terus peren ah. Can ngubah piring can. Geus. Nyesel geus can. Mak kari maekeun mak. Kari tadi tadi maekeun di baju ah, maekeun baju. Buru-buru mal ieu. Wae ah. Kitu maru digaweuna teh. Sampilang teu unggal poe. Iya padahal mah digawe. Ibang gawe jeung imahna sorangan mani rungsing banget jelema teh ampun tingan. Kembe antepkeun ayeuna mah. Coba ge sampai mana manehna. Itu teh capek nguruskeun imah sagede kieu. Tinggi mama odahnya dikieukeun wae dikosongkeun wae. Kajian kos jadi itu sejarah nama odah padahal mah nya daripada kosong mah dijual we atau dikontrakeun. Daripada kos kieu ieu baleng geus areueuh ya nama. Mun teu ieu di jero lagi kuring malu umurnya. Odang geus teu ka dieu ieu nama babaraha poe ieu teu ka urus. Biasana mah bersih itu sawang-sawang lagi ayeuna mah mani kos imah kosong teh bener ieu mah. Heuh keur ieu mah di dieu kenangan aing jeung Mang Odahnya. Ayeuna mah jauh jeung Mang Odah ge aing ulin ka ditu. Hiji teu boga ongkos jauh aing hoream ku si ieumna. Sungu teh kos kitu banget keur ieu ge aing ulin ka ditu teu menang diuk-diuk acan dina bangkuna. Lah. Tuh aing apa aing bahagia banget. Si Iis keur naon di dinya nya? Boa-boa cek aing manek nyokot barabotan Mang Odah pan di dinya teh eke kenceng, aya gidir, aya hau. Masalah si Iis mah sigana teh geus kabeakan duit ganggarateun, mata akhirnya cupat copet wae ku aing becakeun da ka Mang Odah. Apa nek neangan suratan si Iis nya? Rek dijual imah Mang Odah, butut-butut ge laku 10 juta mah eta teh. Hidang si Iis geuningannya. Ting mani pararoe teh dihurung-hurungkeun lampuna Mang Odah mah. Sia copetnya. Sia sembarangan wae Sia naon sia ngitipan we Mang Odah di dieu bilikna. Baturan aing mah nyaah mending ngahina pisan abang bolong ku sia mending ditempoan. Nya aing mah nyaah we ieu imah loba kenanganana Mang Odah. Aing nyaho ieu teh ku sia itu mending bolong ku sia dicolekannya. Sok sembarangan wae sia mah. Iis aya teh boga duit mah nya geus sia teh ulah sagala imah batu di teangan disaksakan. Boga duit kene aing ge. Bae bejakeun sia ka Mang Odah sia mah kitu wae. Aing ge nyaho jeung melilipan sia teh. Sia mah kos kitu banget aing. Geuningan sia kieu we nya Aing loba beurit, loba naon di dieu tuh ya paduli-paduli teuing mah Mang Odah kituna ge beresan we imah sia. Aya naon sih di jero? Tuh tah sia ge kepo, lain aya naon belah teu dihurungkeun lampu eta burik mah. Biasana ge sia tara ka dieu, teu peduli ka imah Mang Odah. Ayeuna geuningan aing ge nya sia teh neangan sertifikatana ka dieu nya. Nya geus dibawana tuh bela sia teh. Mang Odah mah jeledan jelema na moal mantak, maling mana aya ngaku aing ge nya sia teh neangan di dieu ya lemah mah bagi dua jeung aing. Yo, da sia mah ngaranna kitu wae. Ya, ayeuna teh pagapugu sia coba naon ka dieu ka Mang Odah. Sindikat naon sih pencuri nya teh. Bebongotan kos kieu we sama pendidikan suami orang. Ya sia. Ya, kedengeun aing teu boga gidir Iis teh angan ieu. Nya dikunci mah dan bela sih. Ya, putus sia ku aing teh dihabak oge banget sia. Nya habak deui we sia eta mah make nu kos kieu coba ge. Ya sia teh pagapugu telat lo di dia. Ya kadang geus sigana geus sia Bu Haji ka dieu cek aing mah da. Ya Bu Haji mah pantes ka dia ge meureun. Ya udah Bu Haji teh boga duit ayeuna mah Iis. Terus ku aing bejakeun sia ka Mang Odah sembarangan wae ulah. Mana aya maling aku. Aing mah
perasaan ieu doang jelemana eueuh ka dieu. Ya kan bae lah pasawangan nih mama udah ieu Padahal mah nitah-nitah ka aing ngamarisihan ieu ka ajeun daek. sama kaelaan ku aing namun teh entah kapanggih ku aing mah mata ge dituluykeun ka dia asup. Si Bella aing mah kumaha teh nya, bajak ke mah heueuh aing ngerek nyopet. Nyopet naon coba di imah butut. Aduh, meni marah rogok tas memekeun baju kemana deui wae mau odak teh. Oh, tadi cenah di dieu lieur. Pasti keur ngaladog ieu. Teangan ku aing Ini kuat ngalakab kieu geuningan. Unggal poena teh kos kieu wae. Ayeuna mah aing niis di dieu keun di imah masih iem tuh. Keur peperen wae, keur daekeun. Nya kaya ning aing pura-pura gering meureunnan. Ih kamarana si jelema teh si Min, kamana si Emin. Ini kuat obat. Mbak. Ari cenah tadi gering. Lieur hayang urutan. Geus tong sandiwara wae hayangeun kos kitu gering. Nyalain ambe daek sia digawe di imah ulah aing wae yom. Mama kitu malulu, sakalian bung digawe gegeringan, keur kayak gegeringan. Nya ulah atuh sia teh geus peren kitu di imah. Mangku geus peren ngarek ngaladog. Ngaladog wae tuh nya lamun teu peperen sih mah ngaladog unggal poena teh. Oh nya mah teh kudu aing adiogen keur niis aing teh. Sugan di lembur mah di ditu tiisnya. Arek ditu. Mana cikan emak cikan. Wah, teh dibalikeun mana gegeringan mun geringan maka dibalikeun. Ya mah kok kitu wae ieu. Buru balik cikan ngarek ulin lieur banget ya. Urut teuing liur-liur. Iya. Ampun teuingan si Iem. Kakolot gitu-gitu teuing da. Tadi kumaha damang? Alhamdulillah sehat. Eta keluarga kumaha daramang deui? Alhamdulillah sehat. Manilawas-lawasnya nembe patepang. Tahun Bu Haji. Kaya muka 20 tahunan meureun gaduh baraha ieu Dua. Sami berartinya. Mani nuhun pisan didongkapan ke teh haji ka dieu. Sami. Terus Bu Haji mau alaminya. Abdi Atuh teh. Bade ka mana sih? Terus ka itu ka Karawang. Oh, mohon ayo tuh ayo. Hatur nuhun pisan ya teh hajinya ya Kan ketemu Allah. deh nya. Ayo waktu ya. Ayo Bu Haji. Ayo mangga. Waalaikumsalam. Ini hararedang ngarakep kieu. Ngomong-ngomong kamarana si jelema teh? Meni sepi kieu. Teu di perum, teu di lembur meni sararepi. Coba ngalakep kieu, ieu teh hujan apa kumaha sih bajeung yang. Biasanya sok aya nu lampreng si Bella atau si Iis. Bu Haji nama eueuh. Heh. Maneh asa wau. Tanya. Si Amit apa sah sih? Tanya. Ingat kan teh? Iem. Masih inget. Eta mah mah maju ku trek naon? Biasa. Kan boga itu tuh. Bisnis Naon? juragan sapi. Oh, juga teh juragan empang. Geus kawin can ayeuna. Geus kamari. Geus. Syukurlah geus kawin mah. Ulah nungguane urang. Ajeun. Urang ge nyaho maneh teh teu bisa maokeun urang. Pede banget. Ya, pede lah. Ayeuna mah urang boga kabogohna oge bermobil, bermerek tokos maneh. Maneh mah ngalahan we jukut. Ararateul. Asal maneh nyaho. Urang ge yeuh nya. Ayeuna geus boga pamajikan. Tuh pamajikan urang nyita ngarit ge mau mobil. Paling oge pamajikan maneh mah tukang kulit tandur. Saha? Ini pastilah. Kita orang ada liar Buktikan moal. Buktikan aja sak buktikan. Ayo. Hayo. Mana mobilnya? Sombong banget si Bang Arit pakai mobil. Dasar tiba lagi tukang jadi wadul. Mana si mobil maneh? Ayo we turkeun. Kalau ngomong buka mobil wae. Amad, teh geus di mana? Bibi. Eta cenah sapi nambahan deui manehnya. Bi. Alhamdulillah, Bi. Awewe maneh mau digelis banget geuningan tadi ayeuna poe dagang sangu nya. Bi. Mun jangkung leutik. Alhamdulillah. Emang geus kawin? Geus. Anakna Haji Masito. Yo, geus aja jeung aing. Nya itu lah, itu mah kulit lagi disuntik putih, Aisyah mah geuneup teh hidang. Ya, eta Bisa banget siapa? ya ngomong-ngomong pemajikan mana eta orang mana deh poho?
Oh, jauh dah, Bi. Cicinde nya. Heeh. Oh, tuh cicinde iya. Cenah ngomong teh ngadanya teh cenah mainan ngomong boga mobil. Ah, boga mobil tilu anak bos pindang Ini cicinde. bukan mobil teh. Cinya Oh, sieu mah lah. kawakeun beunghar ku awewena. Siap baheula lain kawin jeung aing. Oh, Ya, geus cenah mah balik mana bisa ditang ku awewe mana nya. Ayo, siap. Yuk, ayeuna siap. Kawin jeung aing mah aing boga imah halus. Bohong, kun bae cuman imah mah ye bisa dijual. Ieu mah eta mobil pamajikan saya tilu, glowing, geulis, ieu na tetang di kos kieu sama tanggi. Tuh, geus balik deui tah awewe mana yang wae. Ya. Bye-bye. Itu. Kade amatnya. Ya, tadi awewe sia nanyakeun we. Ayo. Geus dilancar si kawinna. Ya 3 bulan diam aya ieu nama. Kok tadi 3 bulan? Oh, ya kan ya gelis banget sia. Baheula rek kawin jeung aing teh tulus da ulahun ku Mang Odah Ya pada mabok masa wae. mah Pak Inon fanatiknya. Nyaho aing dikawin teh ku budak itu mah kan ngalah bobogan jeung Bu Haji. Kanyawan ku aing. Ya iya, si itu masa kabogosnya anu mobil. Si Sardi. Manehna mah cuman ngarah duit doang. Dumuk si Amat mah ya getol manehna mah. Jakal banget. Si copet. Copet Si nyopet copet. naon? Sembarangan we ngomong. Emang nyopet naon ayeuna? Telat telur deui di Mas Kok ya. ayeuna digawena pura nyopet? Ente bohong ya. Ya, ku aing ditepot teh. Oh. Iya we. Wah, Telat tak percaya telur. sih ya. Emang nyopet naon di imah aing Masalah agi di curutna. bolong doang. Sigana mah yang sertifikat imah. Bawa Oh, sertifikat iya, mah ku aing ente. si tendon. Dirapikeun. Yo konya ku aing tuh ku nonggeng we kieu. Ya ulah sok kitu teh Ya, isnya. aing mah nempo imah sia nyaah ya, Bapak mulo bahasa teh, ya. sawangan indung seueuh ka dieu-dieu. Ya awa pugu tadi ge keur gering cenah ngomongna ka aing padahal mah kegeringan. Tadi nama lamun aya sapu di luar kok aya Sama disapukeun. pati-pati gaptek saya datang ke Imam Oda lamun tujuan mah. Ih, Eta ulah jam- sok panjang leungeun jadi jelema mah ah. Manehna Si Bella didenges ya mah. Sigana teh arek nyokot ranjang aing dijual ka rongsok. Jor we jeung naon Oh, ranjang aing enak boga kene. ya Ayeuna ranjang mah mah. manehna geus ganggaran teh boga duit hayang melilipen. Cek Kan juga saha? salaki beunghar teh ya. Ini kan ke Palestina Oh, ngabantuan anu Gusti. boga. Bohong Di ieu jalur gajah. Mana Amit, mengabelan amit, kene ah. Palestina. Daripada ngabelaan pamajikannya. Cek saha? Kamu teh kanyahan ku aing masih gede gidir sia jeung langsung ge beak. Ulah sok kitu Jeung teh. naon, gidir jeung langsung Eh, urang bejakeun ka Mang Odah sia. Manehna meureun anu Manehna- erek manehna. telat-telat kadinya teh Sia anu kapihelan ku telat-telat. aing. Kapihelan ku aing cenah. Kapihelan ku aing aya di dinya tadina manehna cenah gidirna geung sebolong manehna Ngabalikeun gitu. fakta, ieu ngabalikeun fakta. Sia lah kitu nah bela. Ieu nya jadi bager-bager teh manehna mah sok cuka cokot. Ya, aing ayeuna mawa naon? Teu ge mawa naon. Yang teu mau ada ku aing kapanggil lamun teu kapanggil mah. Ah, Si boga gede kebangeran cangcing bos sia itu. oge dicokot. Keun anu saroek mah aya di ditu. Ya model tadi silang layeumeun. Ya, geus salah aing mun data si copet nya. Oh, aing sieun Sembarangan we sia. Parelo banget ngomong aing jelema teu boga. Naon aing kudu nyopet di mah kosong. Nyopet mah di kosong. Goblok banget budak teh. Nuduh aing. Is, kunaon maneh? Biasa Biasa Bu wae. Haji, ari jelema teu boga mah geuningan dituduh we keur ieu dituduh naon dompet si Iem cenah, tasna ayeuna dituduh cenah urang arek nyopet di imahna ku si Bella ayeuna mah. Tong ngedenge si Bella memang sungut nang ember. Lain urang teh Bu Haji maksudna nyaah imah ayeuna mah sawang malulu maodahna tara aya ka dieu pan. Oh nya ka dieu oge jarang banget mau Dapat aya teh. sapu mah maksudna urang teh disapukeun Bu Haji gitu. Oh, tadi mana kadinya meureun yang sapu begitu. Gede di jero teh pararoek meureun beurit malu mah kitu. Barang kitu datang si Bella. Si meureun Bella jeung si datang mau pentung. Iem. Jeung si Iem mau konte. Ente, Hmm. tadi ayah panggil jeung si Iem bebejana teh urang cenah nyopet cenah gitu. Kuning si Bella mah emang ember, sungut teh Oh, ember. kita pasti itu mangus ya, bung urang jelema teu boga. Dia barina ge rek nyopet nah si di mama Ya heula Oda. ya naon si Majar teh cenah sertifikat cenah. Sertifikat mau mentaki gular goler Ya heula mau pisan. udah ge atuh mal godeun nya. Mm-mm. Ieu mah tara dikunci. Oh, baik tong dianggap pisah. Oh, Bu Haji tapi na ieu kumaha lah mun nyebar coba ge. Aya keuna klarifikasi weh. Ayeuna aya teh nu leungit di imah Mang Oda gitu weh. Oh, Bu Haji pangnegorkeun Bu Haji coba si Bella teh ulah kitu we sungutna ge. Ibu aya tuh wani. Menituan ku budak sa. Ya pokoknya mah Bu Haji. amun kajadian misalkan aya gosip kitu kieu nya riung kene jeung Mang Oda jeung si Iem jeung si Belana gitu aya teh nu kalungitan gitu. Saksina Bu Haji tah. Urang mah teu mawa nanaon. Ya aing mah jadi saksi mah da kubu teu nempo paling jadi penengah is. Ya
Ya, Bu Haji kan di dia kokolot Bu Haji. Hei, saya mana teh rumah sama tong sieun. Kayak kajian orang dia penengah mun misalkan aya naon Ya, mah. Bu Haji waktu masak. Ngomong-ngomong buburuan ye. Oh ya, orang yang Itu mandi ya. cedem kos itu, orang kenagian cun menang duit. Ah, tuh menang duit wae ah. Ya, Ya, bejasa. tong nagihan wae nah itu malayan mah capek-capek. Oh, kalau nya 1000 2000-an ojeng-ojeng beli biasa Terus tuh. nya Bu Hajinya. Pan beasnya sorangan mahal banget. Mahal hidang sorangan ka. Oh nya, ai nganterkeun sama mentak ya komo hutang nu lalu tikma. Oh, ya nya Bu Haji. Oh, ayo. Mandi, ah. Ayo, Udah. si Bella mah ember sungut na emang nage. Sugan mun kanyahoan si is keluar ti imah bari nya ke barang-barang wi copetna. Ieu mah tibang batur diluarin. Ini mah disangka nyopet. Ya, emang bener sih Is suka imah aing. Nyaho iya aing mah pati-pati ngomong ah geuning buktina tadi manehna ngambek di dinya ah. Keur mah aing para rusing mah odah gegering, mah odah gegeringan. Nya kok make dituliskeun geuringan iam. Oh, aing meuni capek banget mentak aing mantau ge ka dieu, ka lembur. Matak Indonesia mah digeuleuhan wae ge nya. Heeh, padahal mah keur hahahe we handapeun tangkal buah deukeut parum. Nya eta teh hayang nama ieu teh hees ngagoler dahar Ya, teh. tapi aing mikir deui nya heueuh nya emang bener capek aing tadi sapoe bebersih oge ngejo capek Bella. Boga ieu mah teh udah gede-gede teh capek we pambantu mah. Heeh, Mana kudu nyawa pambantu oge. mah. Ujung mayarna ayeuna ge rada koreda sih duit teh rada ipis. Eta sia ngomong-ngomong nek jadi ka umroh. Ya jadi. Kudu teu Geus makan-makan. daftar. Nya engke bulan hareup sugan. Mal matak jadi ieu sia mah Ya ieu. doakeun atuh sing Ya. jadi. Bejakeun atuh ngecok lah ka Ma Oda. Ngecrok naon? Cuman boga simpenan manehna. Boro-boro ka aing dijatahna ge sampai 10.000 nya mah. Sama demen banget ka indung mun 10. Nya Saya gede-gede sanggup teuing. 20 teh Ya kan bae idam. mena 10.000 nya kabeuli ieu geuning kopi Ya. manehna. Apaan geulangna di Bu Haji aya kene ieu coko teh Ah, ieu. aing geus hoream nanyakeun Bella masalah gelang 2 tahun setengah yang lalu keur basa aing di sebelum berangkat di Saudi. Bu Haji mana mun ditanyakeun moal ingeteun ieu mah Heeh, komo ayeuna geus balang sakos kitu. Ya ho, buktina kaboga sia ge di pauk eta. Heeh, ayeuna teu datang-datang deui geuningan geus heubeuk mah ka manehna. Oh kadi deui. Oh wah, Sugan teh aya kadi tuh ka imah maneh biasana sok kadi heula aya. Bella geuningan ceudem ya. Cadam ieu hujan mah moal ieu teh ngan kieu we mendak-dak doang. Lakap aing baliknya ah. Konek balik, saya mau ngendong di dinya. Ai, jor we ah. Lampu nagi ku aing geus dicabutan bolhamna. Yo, setorana ha. Bung ah, tadi Bisi beli-belikeun token ku Si aing. gede teh digunting nya. Moal, da eta mah make anu Kumaha? titit teh. Lumayan dijual ge 10 juta ka aing we dijual dicicil Moal nya. mandak dijual. Ah, paurna teh ke aing imah itu teu ka setoran teh aing pindah di kadinya. Sia mah ngadoa teh kitu. Oh jadi saya teh lain meuli eta setoran. Lain, eta mah setor paruma pan, kos ieu deui, kos ngantrak deui. Ka olok-olok duit ieu mending cak aing mah meuli. Oh, geus aing balik kana nya. Heeh. Heuh, ieu engke panganepoan keur imah ulah henteu. Heeh. Hayo, ah. Mau imah putut kos kitu. Moali lagi imahna geudeung ge dijabel deui ku Bang. Balaga tuh udah balik ke Saudi nyokot imah. Ya. Naon sih naon batur keur ngepel keur peperen tai kotak beunang, bro. sapat. Kieu bari nokeng we. Oke. Ada mah kota rada dangki ampun tengan. Nya aya 2 minggu mah ieu mah haneut kene panganten sia. Oh, 2 minggu ari cenah 3 bulan. Yeh, balikan deui tani. 2 minggu apa 3 bulan? Coba. Ya, Bu Haji kan di dia kokolot Bu Haji. Si goblok bala seuri. Sama